luncat kana cai ti gujubar mun dihijikeun hiji dua luncat kana cai wahid si isnen ti gujubar eta bahasa Arab cik bahasa Arabna buku hada kitabun hadihi kurosatun apa satama buah-buahan alpuket asal aya al bahasa Arabna jeruk alah wargina kene alpuket jeruk jeung alpuket we duduluran nya urang musuhan nya urang ngewaan nya urang geuleuhan sirikan pilihan gaulnya jeruk jeung alput ya duduluran pan ulah eleh ku jeruk cik calana soek bau beri hapeuk lungkeun kana beungeut sia atuh bau heueuh mentakna mang meuli es kalapa muda bahasa naon bahasa Arab ieu panjang euy mang meuli es kalapa muda di Arab bau es kalapa muda aya ge jus onta ngan kade mun nginum jus onta kudu loba nginum makal cai herang aing pernah nginum jus onta rusuh teuing malang awi dina beuheung nah aya awina beuheung heuh onta di jus jeung kandangna meureun awina malang di dieu hampir modar aing mang meuli es kalapa muda tah keun bae pandi udag durasi geus kabiasaan pojok sicepot 20 menit aing teh kieu ari nambeuh loba koma jeung eureun ari ngomong ayo baiknya hampuraeunnya kena dari koreksi mah kudu ulang teh perlu ulah nepi ka teu ngadenge koreksi nya bisa membangun we sial membangun ulah di dasaran ku ngewo nya tanya hiji lagi mah ngewa sugan teh geuleuh mang meuli es kalapa muda eta lamun ceuk ilmu tajwid mah nyaeta ihfa ari ihfa teh ngahieung berarti mun ojegna tanyakan ngahieung eta ihfa eta mah suruh goblok teu kuateun lain ihfa aduh aing ari ngobrol jeung otak dangkal teh kieu teh euy ihfa mah nun mati nya ngahareupan mayar SPP budak can aya duit ngahieung kana hulu teh pikir ku sia lang-langan nun mati yang harapan bulan puasa buah acara da lieur atuh yang mang meuli es kalapa muda mun diinum kol-kolah nyaeta dipantulkan jiga qul huwallahu ahad jadi mang meuli es kalapa muda ihfa jeung kol-kolah mang tarok kalapana ala caina pas diinum kol-kolah regot leki ke pas mayar duit receh cringak gelasnya bebeus tangak kol-kolah kene hebat aing atuh bahasa mana deui aing Inggris wah komo Inggris ladies and gentlemen nu geulis ngemil permen good night good afternoon sarung tikait kana roda bihun sok I no smoking naon hartina pom bensin nah pom bensin deuleuh ku sia di unggah pom bensin aya tulisan no smoking hartina no smoking teh pom bensin apa no teh tidak oh tidak berarti tidak boleh meuli bensin aja liken eta berarti intina mah hebat aing atuh singkatan WC naon ai singkatan WC naon eta sebenarnya ari we na teh welu ari C teh ciriling jadi welu ciriling teh kudu bayar sebenarnya mah ciriling we kana elep di ini teh mah kamalinaan teh lir pendra barang astajing ada wala sempah kapiguyon sapraptane pun aletan denawati negara Batam Merah no dipengpen langsung ku Patih Roti Mundra nyaeta
anu nampi pancen ti Prabu Anom Gorawangsa kanggo maling Dewi Kunti Nalibrata. Dina waktos ieu kasasar ka ieu patempatan kalawan tika tebihan nyawang astra jeung sareng dawala kitu kayanana. Suara naon suara ihba jeung we ngahiyang tadi lain ngahiyang eta nu kitu mengalahker. Hei Kisila, duh saha Kisila, weh sanes abdi mah Kidaus, abdi Kitaro mulan. Ulah kaget ieu kaula ieu. Wala dia baladam tamat di negara Bata Merah. Cilaka ieu mah. Nah, nu nagih ti toko material juga nama. Rek nagih bata kanu beungeutna merah cenah kitu. Ye da aing teu masa ngajuk bata. Mun ngajuk ka deudeuh kamari pernah. Ulah kaget Kisila. Anjir. Lawan, lawan, sieun. Lawan, sieun. Sugane aing. Sa grup geuning euy. Na lagu naon opi ieu Kararangge. Kararangge naik naon? Naik cakal asem. Aduh. Aduh aing euy. Duh. Ngadieu ka naon? Duh. Nah, onye euy. Au. Tempoan bisi ngadiukan waluh. Manya waluh kasada bisi waluh naya anak ucingan. Heueuh. Teuing dah. Au. Kudu dipelek we. Bersihan kayaknya. Naon sih anu leungeut? Bisi rek dipelek sakalian. Bogo ada banget aing teh golodog. Teu nya teh jiga plang tinggal wae mah. Jiga baliho. Au. Sugan teh ngadiukan naon? Ari pek burut kegencet euy duh. Nah, cing. Da kitu atuh si eta panyakit burut teh batu mah dioperasi, der dihamplas ya mah. Ameh naon dihamplas teh? Ame herang. Herang teu boro-boro lecet teh puguh mah. Coba eta jalma kalah ka ngarobrol. Aya tamu diantep kalah ngagosip we duaan. Hei Kisila. Dan saha kakasih teh? Tapi suka sih. Ngaran saha? Oh, abdi heuh maneh. Anu nami abdi heuh ngaran maneh. Namina anu panjang nu pondok. Anu pondok we ameh aya keur nyalukan. Anu pondokna nu ti indung nu ti bapak. Anu ti indung we teu naon. Indungna indung asli, indung tere. Indung tere nu di Pamanukan di Pagaden. Nah goblok kalau balobot indung tere, da bapak aing mah seueur truk-truk we. Hah? Nu balik saha ngaran teh? Ngaran abi teh mimitina de tuntuna i. Deni tah. Bener. Salah. Goblok teh sia. Mimitina de tuntuna i. Heuh saha cepot anyir. Goblok mun jauh si teh. Bari nage ngaran eta nepi ka tanpa daksa gitu. Batur mangaran teh nu alus atuh Doktranes Dedi Halimi. Tuh. Kiai Haji Tatang Maja.
tuh lengkap tuh teh SPD betul mah sarjana pendidikan ini lain sepeda yo ieu mah naon ngaran teh anjir cepot kabayang lamun jadi camat si eta. Selamat datang yang terhormat Bapak Camat Dr. Andes cepot anjir teu ngeunaheun deui amit aing Wilujeng Sumping Al Mukarram Bapak Kiai Haji cepot lah teu ngeunaheun nu tukang saha ngaran abdi kulan nu katelah mah Afgan anjir Afgan orang ngonyol gitu ponokna Afgan panjangna Afgan Maghrib ada nu blog eta mah tuh teh ada asar sakedeung deui ngaran teh cepot ngaran bapana pasti leuwih hancur ieu atuh anakna ge tahun keluaran anyar goreng komo bapana ari bapana saha ngaranna Alek anjir halus euy indungna beureun goreng ngaranna ari indungna saha ngaranna Sabrina di lembur aing mah da ngaran anak teh kumaha ngaran indung bapak anak bapana Ipan indungna Cici anakna Panci tuh indungna Ran bapana Tatang anakna Rantang bapana Abbas indungna Kokom anakna Baskom bapana tukang kendang indungna Sinen anakna sakola SMK tuh cek aing oge nya ieu mah menitan padaksa euy ngaran teh mani cepot tapi kau auraan gitu eta ngaran bade angkat ka mana itu kieu teh euy ngeunahkeun ngaran kaula Senopati Goraden Tati Nagara Batamera itu balad aing dipimpin ku Kipati Saltimondra nyeta nampi pancen bade ka Mandura itu kada atong kada bejaan ulah ka bocor Rusia bisi teh saingan dunungan urang maru itu maru naon sih teh marukankeun lain maru teh jadi itu pasti rek ngilu sayembara lamun di bejaan kan arti saingan beuki loba terus mun saingan beuki loba panggung mah kabagean rejeki jeung jodoh diatur ku Allah lain diatur ku Mang Jajang cicing ampun ding sumurah pasrah hirup mah teh kenaon ku abah unggal panggung aing kita sumurah pasrah ning sumurah mah ingit panggung bulan ieu sarua da sia tukang ngarebutan we ti batu urang tuh Afgan lan aduh nalah si eta Afgan ieu teh kakasih teh saha Atep naon Atepot kaulah trek ka negara Mandura tapi teu apa jalan kudu ka mana ieu teh sugan anjeun apa bade naon ka Mandura urusan aing eta mah apa mah apa ngan hayang apa heula urusan dinya ka Mandura rek naon ngan moal dibeja-beja sing apa ge da ceuk bapak abi tong sok beja-beja bisi disebut comel apa teh comel naon anu ngucur geuning eta mah oli mesin atuh nu kitu mah kaula teh kautus ku raja kaula Prabu Anom Gorawang sanyata pikeun nyulik Dewi Kunti Nalibrata eladal sok teu deui lebar naon geuning ieu teh nyaan bade maling Dewi Kunti nalian maneh Nalibrata bacari kitu mah ente musuh jeung saya tuh nah naon maneh urusan jeung Kunti tah pisalakeun Kunti Nalibrata teh ieu nu ngapoe SMS-an teh ieu kurang ajar nu baleng sia sok balad aing di tukang ngaleutkeun ke bandalet mangrebu-rebu teu sieun aing balad aing di tukang tinggalingan sia hewong kota wah deui wani ka aing mah kitu wani agan aya naon cepot aya buta naon ting butar man ting butar di seuran ulah waka di heureuyan sae
ngademane pakulingan ran datane rata ngademane pakulingan ran denira ingkang samya prapta sahaya nepangkeun kaula Panu saking Astina ngaran teh Panu ari eta nu tukang ieu teh sarsamana sarua ieu Pandu ieu kadas itu kurap eta mah Panu atuh si teh panyakit teh kan bade nyulik Kuntina Librata teh kan rek naon bade nyulik Dewi Kuntina Librata teh kurang ajar denawa kaula ulah nyen pucuk tigirang jeung kaula jadi ieu geuningan calon si Kuntina Librata salah aing kalah pawijil ti cungap satria kaula ulah loba carita sia bakal dikepung waktu buaya mangap ayo coba kurang ajar ayo maju kodok kumaha enak urang salametkeun bapak kumaha salametkeun bapak da yakin bapak Semar teh bakal diincer itu ku balad-balad buta ti lobaan pisan bisi bapak Semar teh disangka makhluk pinguin darah ditewak teh ayo atuh ari kitu urang bantuan dunungan ayo walah ieu buta tingali huntu nepi ka jiga pager kacamatan kieu wala wis catet sapukure wah hasare tasah saha ngaran saha ngaran ngaran wing astagfirullahaladzim mun cau mah seuhang hungkul teh sok aing geus apa maneh teh baladna si sa Patih Salti Monra sok teu sangeurepan aing monas kurang ajar ieu wap ampun ieu sok ieu Blok aing dicipok nyeri hati aing dicipok dikawin hante sok we lah gampang kumangke kawin mah woi yes wip yo ka upia sok maju woi yes sok we aku iya kaput iya kaput iya walah ampun jabat sok mesti deui maju wala dia balad tam-tam si Panu yakin satria nu pinilih tani awas mentam mundur barisan paling berharap kaula anu bakal nyangkalak si Pandu sabalad-balad ayo dulur mundur euy haling aing nu bakal maju Panu kaula
lanung kaula ngenalkeun aing Pati Salti Monrat tina negara Bata Merah. Coba gerak tungkul kana jukut tangga kana sarapan jam ini di paragat Jawa. Coba wait is pediu beak wap is yuk woi yes Yes, yuk, modal, anjir modal, yuk, yes, Allah, Tuhan padu ampun. Barang ningali Pati Salti Monra, nyeta teu mangga puliah kaayaan pasukan Denawa anu nyumput tina rungkun-rungkun tina waktos eta laluncatan patinggala jeleng kalawan samapta ku pakarang si kepedang tamsir gara berecan rasa panalipung balad-balad ayo kepeng wakul buaya mangap tewak woi jang bejakeun kasih cepot bejakeun jangan dekat deket pasukan buta beki loba ya tilu teh komandanna wungkul anu bieu ka syuting teh komandanna wungkul prajuritna mah di kolong panggung cilaka agan awas dawala urusan kaula mundur jaga bapa maneh siap kaget panerahkan ningali kaget panerah ya kan ningali Kang Samian dan nera samia pa ada ngalaga kaget gonerahan ningali kaget dinira ingkang Saamya Prapta denawa ingkang samakta ku pakarang denawa ingkang Saamya Samapta iya kurang ajar para denawa ingsun durung terima kalah rasa kena kadik jaya kula kurang ajar lajeng dina waktos ieu Raden Pandu maksad bade ngaluarkeun pusaka panah sakti anu ieu panah teh tiasa nyiptakeun angin anu kacida rongkahna rasakeun kurang ajar ieu pusaka panah kaula lan sastra jinga lan agan mane pabelit nya gan pabelit tadi leuweung atuh wayahna si teh kena ya udah bukan mengeluh aku mah udah biasa jangankan beberes begini bok juga dipanggul udah biasa uluh itu mah takdir iya nggak apa-apa itu kan proses cek apa oge moal menang perah mun teu perih aing ge kamari geuning perih ka kaset peso langsung menang door press duh agan ieu teh naon agan ieu teh panah sunganya tusuk gigi nah bade kumaha teh geuningan denawa teh lain hiji lain dua tapi tingali laluncatan tina
rungkun-rungkun jeung saliara tangdos ieu pusaka teh bisa ngadatangkeun angin hebat sami sareng abdi pusaka benten sakedih nu agan mengadatangkeun angin nu abdi ngadatangkeun angin tahu nyaan agan sok atuh kadieu doakeun ku abdi tu geuning pusaka candi hiberkeun angin tos aya lain eta lain angin ciptaan kaula sanes ciptaan Doel Sumbang namanya duh nah eta mah lagu atuh wios we dah humoris abdi mun teu meunang aya abdi heureuy teh abang-abang teu rame pinastiker sayang dumampara dina waktos ieu Raden Panu mentangkeun pusaka panas sakti ka awang-awang anu maksud bade nyiptakeun angin puyuh limpungan topan barat taliwala saciduhing metu saucap ingat tawarusa durung winara dina waktos eta leungit pusaka panah ngadak-ngadak datang angin puyuh lilimbungan topan barat taliwawa bumi goncang gancing langit kelap-kelap katerlirkeun caling alis barang resang mawe gantrung barang kaduwukir moyat mayit dina waktos eta waladia baladam tamadenawa ti nagara Batamera kacadak ku angin anu ngidul ngaler ngetan ngulon paburantak sapisan waladia baladam tamal lompat deui angin Allah tawan angin hebatnya Gusti Pandu cacakan tara atraksi eta di karaton waladia baladam tamadenawa nepi ka paburi saat eta ku angin nu ngidul nu ngalir nu ngulon nu ngetan nu di dinya we aya muntangan tiang listrik agan kumaha dawala tingali buta-buta tos kacana ku angin tuluy naon deui maneh hayang kabawa ku angin tah cekap masuk angin di atas cekap abdi mah ieu maksudna bilih kabujang kaleuiran teuing hayu urang teraskeun lalampahan ka Mandura ya hayu atuh Kakang Semar amuing ya cepot dawala di tukang yang lempangna Bapak Keung yang hayu urang tulikeun lalampahan hayu naon hayu keleh loba dompet buta maruragan euy aya HP selalu pa ieu lumayan ayo toya mijil saking prawewang tinalangan yampe girina sekar pinuji ya sekar pinuji lumut jebat kasturi lawan banglus lakuna kebat lampah Raden Pandu nu parantos ngusir sedanten waladia baladam tamadenawa tunda lampah eta kacarios di alun-alun nagara Mandura Harja dina dinten ka-18 Saemara kacarios dina dinten ka-20 Saemara dina wanci janari leutik Dewi Kunti nali berata
ketayepan kabur ti kaputren ngagejlik ini tanpa pamit lumampah tanpa bebeja ngaleos tanpa permios daya nunangenan ti karaton nagara Mandura ari nu ngajantenkeun marga sareng lantaran Dewi Kunti Nalibrat ngantunkeun karaton nyata Dewi Kunti Nalibrat teh kakandungan parantos salapan sasih lamina bari jeung teu puguh saha pamegetna nu kagungan ieu padamelan nanging dilalah kersaning Allah dina waktos eta kastrandogian ingkang guru Pandita tanpa serana kakasih Resi Druasa nyata di satengah hingala sepandawasa tobat teuing ampun teuing tulungan kula tulungan kanca asawawuh kaula kana sorana dayakin moal bisa dibohongan ieu ceuli eta teh murid kaula tobat teuing ampun nyeri Nyai Kunti Nalibrata tobat teuing ama alah nyaan murid kaula kunaon Nyai ama tulungan ampun yap ka dieu geulis ka dieu Nyai ka dieu kadieu hidup ampun kaula nu dedeh teuing tobat kunaon tobat teuing tulungan ama nyeri tulungan kayak lanan linggih-linggih ageman jalma utami pinasti salamet diri mo ayaman nu nyisi kudi pinasti salamet diri mo aya nu nyisi kudi mo aya mah nu nyisi kudi
budi kumara di pamanangan dunungan seueur halangan harungan mun teu geduk mamadegan leungiteun kamanusiaan seueur fitnah tur pangrinah nu tatu matak tugeuna teu kaurek tumanina toleh menang musibah teu boleh menang musibah kumaula kana kadar sifat manusia ilahar sok kenging musibah sasara mugi sing aya panyinglar mugi sing aya panyinglar mungguh nu punjul ku ilmu dirina suki pangarati tara arah jat subaha dunungan sanajan pinanggi pasti ya wis kena dihin pinas mapak bayak kena lara ya wis kena dihin pinas mapak bayak kena lara ya kena lara ing lawan Resi druasa kaget sakalangkung-langkung barang ningali Dewi Kunti Nalibrata dinawan cijanari letik parantos dugi ka alas Pandawasa kalayan kaget ningali yen Dewi Kunti Nalibrata nandangan kanyeri nu luar biasa nyuh dina pangkonan ingkang guru kitu kayaanana desa tengah ing alas beringgandi ngacala punirahangan di kakawedaling lisan mekaten pengandikanepun hidup Nyai anak king anak kula Kunti da sanajan murid tapi kaula mah geus asa ka anak teu asa jeung jiga Nyai Kunti Nalibrata tobat teuing ama kunaon Nyai kunaon ieu teh wan cijanari leutik bet kukurumuyan kaleuweung bari jeung tong boro-boro dina wanci kieu geuning dina wanci biasa ge hidup teh teu boleh kekep ku para pengawal prajurit jeung oge dayang oge emban-emban karaton udang Nyai jelaskeun ka ama aya naon topat teuing tulungan kaula nuhun
nulungan teh kudu jelas tulunganna sok caritakeun heula kronologis kajadian duduk perkara na kudu jelas heula sangkan dimenangke kaula nengan solusi teh bakal gampang jeung moal hese ya cengkat heula nyai tobat teuing ampun Kangjeng Rama kunaon nyai bu jeung eta beuteung nepi ka beukah kitu kunaon ieu teh nyai ampun nyeri ama palang siang tapi goreng di mun kaula boga prasangka nu goreng nu kurang hade keur teh ieu teh anak kaula murid kaula sarua geus kaula teh ngadoakeun nu teu hade Nyai Kuntina Librata kunaon nyai ampun teuing kaula nun rumaos lepat Kangjeng Rama salah teh salah palebah mana salah naon ieu teh kudu jelas rumaos kaula teh parantos ngalangar kana sumpah waktos sarita waktos Kangjeng Rama ngawiridkeun ya ilmu saur ama geuningan nurunkeun kecap pamali yen eta ilmu teh teu beunang diwiridkeun dina wanci siang komo bari jeung di luar aya saur ama teh pamali nya tidinya putra teh ngaraos panasaran naon hartosna pamali ku putra teh dipecahkan dipapatkeun eta ilmu teh di luar bari jeung dina wanci siang kieu geuningan melengkung bekas nyalahan kaula nu aduh pijar meneng Gusti peteng ya tinira wajar meneng lara Gusti peteng ya atinira lawan kalimpudan mega budara awuran mega putih siwala salin sumabda Residrua sasak kedapan boten wangsul marganipun peteng penggalih nyaur salabeting kolbu nyarita salabeting wardaya boten kawedaling lisan kaget barang ngadangu ya kasauran Dewi Kuntina Librata ras emut kana waktos sarita waktos ngawiridkeun ieu ilmu kanu janten muridna Gunirahangan di kawedaling lisan mekaten pengandikanipun tobat teuing kitu kaula nu deudeuh teuing nyai padahal lamun hidup nurut ka ama moal aya kajadian sarupa kieu ceuk ama pamali tapi lamun dibalikeun kana kasalahan ama tangtu kasalahan amat nerangkeun teu ngajelaskeun teu mesek naon eta pamali teh sabenerna lamun ilmu dipentangkeun atau dipapatkeun di luar bari jeung ti beurang eta naon kaula nundugi ka kieu ampun heug dageus bongan ayeuna mah dageus kajadian nasi geus jadi bubur geus kagok borontok kapalangnya caramba yen sabenerna eta ilmu lamun dipapatkeun di luar bari jeung ti beurang
bujeng hingga raja-raja di satatar media desa sabelah dunya. Dewa nu aya di sawarga manik loka bakal katarik birahi kapentang asmara gama ku hidup, bakal katarik kataji ka pati-pati. Eta beuteung teh geus sabaraha bulan. Kirang langkung tos ayeuna sasihna kaula nun geus 8 bulan. Da bukti malon tos karaos nyeri, cangkeng tos karasa panas bari jeung rocop kaula nun. Ieu channel di kalapaan ngajendol bapaan saha lalakina nyai. Tobat teuing nu ka saha kaula nun. Aduh. Cilaka kaula bakal kasalahkeun ku Raja Mandura. Sabab yakin hidup teh sakulna jadi suri toladan. Jadi picontoeun pikeun kaum generasi muda nonoman nu aya di Mandura. Salaku anak raja tapi buktina melengkung bekasnya lahan. Aya kadua jadi contoh nu hade saha ieu lalakina. Nyaan nyai teu apa terang kaula nun ampun nyeri ameh. Ulah waka dikaluarkeun eta jabang bayi. Rapetkeun heula eta pingping tahan sakuat tenaga ku otot beuteung. Ampun aduh nyeri ampun teuing ameh. Tahan nyai tahan ka dieu. Ampun ameh. Tahan. Ampun nyeri ameh. Dewi Kuntinali Brata awahing nahan ka nyeri nu luar biasa. Nyaeta reaksi tina jabang bayi anu maksa palai keluar. Ditahan ku Dewi Kuntinali Brata anu akhirna kapidara dina pangkonan ingkang guru. Aduh sila inggis jadi korbane kaula ieu anak kaula. Tapi perendene kitu kaula kolot anu bakal tanggung jawabna. Hana caraka data sawala anak cilaka bapa anu kababawa. Kaula bakal ngemat, bakal narik saha ieu lalakina. Ti golongan naon eta lalakina? Saha lalakina urang mana? Bakal ditarik di penta pertanggungan jawab ku kaula. Lajeng ieu Resi Druwasa meremkeun socana rep sidakep sinuku tunggal mateni babahanan catur dria. Catur araning opat. Dria angen-angen sir budi ciptarasa. Cinanda tiaka mamrat madu gia malaras. Cinanda tiaka mamrat madu gia malaras ngawatek ka Cikang Linawi. Ya Kang Linawi saciduhing metu saucap ingat tawarusa durung winara. Alam dunya ngadak-ngadak angkep wek mongkleng buta rata. Deder patertan pantara ngageder ka dia papater dedet padet erawati. Daya sanes anu kagungan dosa nyaeta Batara Surya saking swarga loka anu ngatur panon poe tiwetan kakulonkeun. Ngatur siang kalayan wengina katarik ku Aji Jaya Kawijaya Pangmat Resi Druwasa hingga tumenak dateng marcapada. Pada nongton
pada nonton denera samya pada prapta dewa-dewa pada nonton denera samya prapta ngalaka setengah king marca pada ngalaka setengah king marca pada ya ing lawan druasa gening de etelila kanca saha ieu teh sun ngenalkeun kaula Batara Surya geuningan pangagung sembahong arcana maya sun sembah kula aya dina dampal salira pangresa dewa nuhun ditarima druasa aya naon ieu teh kaula teh keur dinas kaula teh keur gawe husu nyaeta ngatur panon poe ti wetan kakulonkeun ayeuna alam dunya ngadak-ngadak angkeub da anjeun maksa ngabedol make ilmu nyaeta pangemat anu teu katahan ku kaula pangapunten pangresa dewa kaula pangna ngemat salira teh nu aya patula patalina jeung ieu kajantenan pun anak ieu teh murid kaula lamun teu salah ieu teh Putri Mandura teu geuning apal ari kalangganan mah geuning ieu budak teh keur disayembarakeun loba raja mikahayang loba narpati nu kapati-pati kari-kari ieu budak teh kakandungan malah lamun aya nu apal ieu budak kakandungan lain ngan saukur diri ieu budak anu wirang tapi nama baik komara jeung wibawa Raja Mandura oge warga negara Mandura bakal luntur ku alatan pagawean anu teu munasabah ieu kaula moarek nanyakeun iraha migawena di mana migawena make gaya naon migawena moarek nanyakeun da dewa ge meureun sarua manusangan beda pangkatna meureun keur kaancikan ku gingsir jeung ku owah nu penting anjeun tanggung jawab kumaha carana sangkan ieu budak kaula sabahara sabihari deui ieu budak geus teu suci cilaka bakal geunjleung ke raja anu mihukum budak kaula druasa kula kaula salaku dewa mualan calinci luncat mulang moal udar tina tali gadang moal pati-pati nyekel sini lamun teu tanggung jawab jeung panasna moal pati-pati ancilub kawalungan lamun kaula teu tanggung jawab jeung jibregna sing percaya Dewi Kunti Nalibrata masih keneh suci suci palebah mana apan ieu budak teh kakandungan 8 bulan lilana sing percaya druasa kaula migawena teh lain migawe jiga manusia biasa tapi rasa sir dina ati kaula birahi kaula nepi nyaeta kana dirina Kunti Nalibrata teh ditepikeun ku cahaya panon poe anu kadituna gulung galang jadi hiji jadi jabang bayi dina rahim Dewi Kunti Nalibrata. Aduh. Jadi dia budak teh masih suci, masih original, masih disegel. Aduh, nyari masih kene pongpet manehna tuh.
Helaina naon bisi geus aduh Bisi belum yang ada naon. tapi anger panitia menjabang bayi kudu salamet pongpet kudu laksana itu dalam menjabang bayi keluar cilaka anger dobrak deui budak teh beneran teu aya nu teu mungkin munguh Gusti nu kagungan urang-urang sadaya anu penting urang hayu menekung kayang agung mujasme di kayang widiwasa urang tarekahan urang penta kanu kagungan urang-urang sadaya urusan diijabah jeung henteu lain urusan urang perdih weh tina ati anu suci nu pinuh ku kaikhlasan sumerah kalayan pasrah druasa oh timbalan timba mangga atuh mangga ngiringan pinastiker sayang dumampara yang surya meremkeun socana dina waktos eta aya tingali teu ditingali aya angseuh teu diangseuh aya dangu boten didangu aya ucap boten dipun ucap aya rasa teu dirasa dina waktos eta menekung kayang agung mujabrata kayang sukma gulung galang neda diijabah sapa mulut ing tinurutan sapana jaing tinekanan kadia malam temeraping api satlas ing kikir satedak ing gurinda ngadak-ngadak patuangan Dewi Kunti nalibrata kempes sapisan nanging tina cepil ieu Dewi Kunti keluar cahaya gilang gumilang cahaya sekaring wang nur cahaya ya sekaring wang cahaya gilang gumilang cahaya nirat gilang gumilang cahaya sekaring wang cahaya ilang gumilang cahaya papat warnane putih kuning abang ireng putih kuning abang ireng iya pada manungan kacan leungit keajaiban anu kahiji cahaya opat warnana putih kuning abang ireng gulung galang jadi hiji dina waktos eta ngajang gelek da dia cabang bayi lalaki kaayaan druasa cep kaset cep anak ing anak ame lalaki gening druasa ambuing menang hayang ieu budak munnya teh ieu ngajodoh jeung Batara Surya kabagjaan turunan urang luhur pangagung lain menak atah-atah lain menak lokal ieu jigan ieu turunan ti dewa jigan ieu kebang bayi waras tu mekaning jati tu mekaning waras waluya hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gulung galang jadi hiji cager nyai lilir yang merbangun ngimpen sare kalinuran lilir yang merbangun kayang ngimpen sare kalinuran sare ne amung salenyapan
tobat teuing ama geuningan tos teu nyeri deui moal nyeri isot teh mimitina soalna pinuh ku kahariwang pinuh ku kasalempang tapi ayeuna mah geuningan geus banglas geus salamet kahormatan anjeun can kaganggu jeung eta jabang bayi salamet nyai pek geura bikeun eta rezeki budak eta nu nyangheuna pindarip teh geura bikeun ka budak untina librata tobat aduh geuningan pangarsa dewa sembah kapihatur kaula nun sembah hong arcana maya dewa bagjak kamayangan kunti tingali ieu jabang bayi ieu teh hasil ka asih buah kanyaah galeuh kadeudeung urang duaan sanajan ngan saukur ngaliwatan srangenge cahaya panon poe ukur sakolepat ngasawangan kaula teu pernah ngarandapan sakumaha mistina tapi yakin ieu teh anak urang duaan dawuh timalan kaula nun eta teh pamagat atanapi istri lalaki anak kaula amuing saha pingaraneun eta budak teh kaula nun saha kaula nun pingaraneun ieu jabang bayi kudu utang hitung heula itu ayeuna teh poe naon ieu teh poe rebo maklud tinahana cara kadata tinata ausna kumaha lamun tarwin piraku putra Mas Bang tarwin ari ama sok heureuy teh kamalinaan abong-abong keur kengeng kabunga atana pitar medi entong sok jadi bandar motor jadi showroom mangga nyangakeun kanu ngayugana we bade saha jenenganna sabab ieu budak teh kaluarna lain tina marga suta marga jalan suta anak lain tina jalan pianakeun anjeun tapi ieu budak teh kaluarna tina ceuli mangrupa cahaya jadi ieu budak teh bakal dibere ngaran ku kaula teh karna kardun aduh karna ari karna teh hartosna artina ceuli atuh panginten ieu teh putra Mas Bang ceuli atau putra Mas Bang rebing panginten itu nya ulah keuneh da anak kaula atawa ngaranna Surya Putra nah hajiga showroom motor deui wae Surya Putra bin Lising geura pikannya aku anjeun kunti didik atik ieu budak ulah ningali kana proses ayana ieu budak tapi ti ayeuna kahareup ieu budak sing muka lambaran anu anyar pinuh ku atikan didikan rohani jeung jasmani ulah sina gede hulu ulah sina asa aing dawuh timalan kaula nun bra kira candakan ieu nyai ya kadi anak ibu karena Surya Putra kadieu cu anak ibu bra kasep ama mualami amarek miang di kasawarga usaba bisi katohian ieu panon poe ngadak-ngadak angkeup ama deuk mulang kasawarga yap kadieu kaula nun yap kadieu yap kasep ama deuk miang kajadian nepi ka ahenggi kanca teu leupas tina kudrat jeung irodat pangeran ngan bisa neureuy ciduh we kaula ngan bati we kaula nyai ama
sare eta teh tingali ngagebrak kieu bu capek meureunna Angtos. kubrag kadunya teh tangtu urang wadahan heula atuh dina tempat anu tangtu aya kandaga belah ditu urang sarekeun unyuk sumangga kaula nun ame teu cangkeul ongko sok geura sakolakeun eta budak da kumaha pergaulan budak mah sok sina bergaul jeung nu hade ame buahna hade bergaul jeung ustad minimal bisa ngaji bergaul jeung seniman minimal bisa nyanyi omat tong sina bergaul jeung maung bisa-bisa dihakan cilaka budak teh mama mah heureui wae bunga boga incu teu kuat hayang mawa incu ulin ka posyandu Ditimang aya. ditimbang tuluy mun hargana keur mahal tuh dijual puguh da cau Dicair. nah kabina-bina teuing tingali ama bibirna mah jeding nya itu bakal loba awe nu kapelet kateh ngan sing jangkung awakna tong betekok karunya Ulah sana buntet ya. hese usik lain naon Ya, ulah juga sikinang ka teuing ulah ulah jiga sikinangka teuing bapa dalang sikinangka teh pan ieu mungkin mah merekna sakieu urang eueuh di bahan itu beak heeh tobat teuing kaula nun ayeuna mah geus beres salamet salam ka tuang rama ka tuang ibu ka tuang raka ka tuang rai ka sadaya kula wedet karaton didoakeun hidup sing meunang jodoh nu patotos ayeuna amadeg mulang deui hatur nuhun kaula nun karena incu eyang sok didoakeun bageur eyangan bisa jajab nepi ka dieu pek nyai Wijar meneng-meneng lara ya den ati nira saweng rawit katawengan ya katawengan solendra katon pawarsa ya katon pawarsa sadikantun kursi druasa Dewi Kuntina Librata bingung nutaya papadana mundur jungkrang maju jungkrang kitu lain kieu lain kitu salah kieu salah lir ibarat buah si malakama dituang ibu nu bakal perlaya teu dituang bapak nu bakal perlaya kitu kaayaan buah si malakama kitu lain kieu lain dicanak da ieu teh puguh teu acan kagungan caroge tada teuing bakal genjleungna nagara Mandura Harja kari-kari ieu putri disayembarakeun tapi mulih ka nagara kaayaan nyandak murang kalih jabang bayi tapi pamit teu dicandak oge kumaha da yakin ieu teh ingkang putra anu nyata dina emutan Dewi Kuntina Librata dina waktos ieu awor taya papadana antara kanyaah jeung kawirang antara kaasih sareng kainggis nanging jati kaslih ku junti manusia kaslih ku setan tibatan wiwirang ka nagara wiwirang kanu janten Ibu Rama wiwirang kanggo masyarakat Mandura Dewi Kuntina Librata dina waktos eta leungit rasa asih hilang rasanya iya jabang bayi anu kulem ngagebrak namanya ngalindur sakedap maksa dipalidkeun nyata kawalungan yamuna anu caina nuju umpal-umpalan tobat teuing karena ibu teh bingung
rek dibantun ka nagara tada teuing ngeulengna tapi teu dibantuna hidup teh putra ibu anak ibu. Duh wayahna Raden hidup nuju kulem dina kandaga ngagebrak kieu wayahna ku budak dipalidkeun kasep wayahna. Jabang bayi karena ngangkleng dina kandaga. Kandaga ngangkleng tigirang kahilirkeun dijajabkeun paneuteup anu kosong ti ingkang ibu anu teu daya teu upaya. Kanyaah parantos ilang kaganti ku rasa hariwang anu akhirna tega ikhlas bibilasan malidkeun nu janten buah kanyaah galeuh kadeudeuh hasil kasih sareng Dewa Surya. Jabang bayi kula ngagebrak nanging barang katengah kagejlikeun ku ombak. Atuh kandagana ti dagor kana batu nu rada ageng hingga jabang bayi ngoceak lilir sapisan. Tobat deui karena anak ibu dadas teuing Raden tapi dah kumaha rek ditulungan da walungan teh jero. Karena ya wis kena dikeun pinasti mapak bayak kena lara tumungku karena hampura ibu Raden lain ibu tanya lain ibu tekarunya karena tapi dah ibu teh masih kena lelengohan can boga salaki catadina tapi ayeuna hidup pakoceakan di tengah sagara. Ampun Gusti, ampunten abdi Gusti. Telepat pun anak Pak Gusti abdi anu salah Gusti. Nitipun anak Gusti. Karena takdir teu benang dipungkir, takdir teu benang dipungkir, kadar teu benang disinglar, pasti ngancik dina diri. hampura ibu Raden nitipun anak Gusti, nitipun anak karena takdir teu benang dipungkir, kadar teu benang disinglar, pasti ngancik dina diri. Urang bakal karandapan mangsana kadar tumiban. Dewi Kunti Nalibrata sanajan ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat kaduhung sagede gunung hanjaka saampar jagat dalah dikumaha jabang bayi parantos kacanda ku cai walungan Yamuna. Dewi Kunti Nalibrata mulih ka nagara
kalawan tiasa diboyong ku Raden Pandu putra mahkota Astina. Kalawan ieu Jabang Bayi karena miturut caturanga kapendah ku saurang kusir ti nagara Astina anu kakasih nyaeta Bapa Radi. Kalawan diatik dididik janten pamuda satria pinilih tanding, kalawan dipasihan jenengan Bang Aradea, kalayan isuk jaganing pageto bakal jadi sinatria pinilih tanding, dijunjung lungguh diangkat derajat ku para Kurawa janten adipati di Awangga kalawan gelar Adipati Karna. Sakil lalampahan karena lahir kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.